Ya. Dimakan aja kayak tai Bagus. sare, belalang Nah, gitu itu aja bagus udah. ya. Apalagi kulit bulu yang itu yang ya kelihatannya itu lucu gitu Pak Chef. Saya mah Iya. dimakan aja Pak Chef. Iya memang lucu kayak laci locot. Iya. Alhamdulillah. Enak sekali Pak Ari. Enak sekali. Kita makan Sunda ya. Yang paling enak itu nama Dadang. Dadang apa? Kalau dipanggil, Dang tolong dong ambilin dangdang di dinding dong Dang. Ah. Berarti ini dadang nih, dang ding dong. Marah dudung. Ini enggak diangetin. Enakan begini Pak Ari. Ini alami karena memang belum terkontaminasi sama minyak goreng. Oh iya Begitu. iya. Sehat ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Mantap. Enak sekali. Enak gitu. Prosesnya ini Pak Chef udah ada lah sekitar lamanya 10 tahunan Pak Chef. Oh lebih. Berdasarkan penilaian dari hidungnya ini Sale, tuh. Kayaknya ini udah 17 tahun gitu. Ini dari kuning sampai meledak begini hidung gitu. Sampai meles, kalau bahasa Sundanya meles gitu. Pak Chef mau yang liar-liar teh? Ya kalau ada malah kagok. Lahan teh ya. Lah. Ambil lah kagok gelo kapalang edan. Bener Pak Chef. Ayo yuk. Ayo tuh kurang seteng lah. Enggak penting. Arek lawan kolot. Jangan. Bener serius Pak Chef. Parinya, iya nanti sebatasnya pari. Kak, Aduh. Tina lahang Pak Chef. Tadi mah bagus. Uban mulai berkabur. Penglihatan mulai kabur. Makan sudah sering makan nasi bubur. Sudah dekat ke liang kubur. Kudu eling hirup teh. Bukan Pak Chef. Lain namanya eling teh nu kumaha Pak Chef. Nah, Namanya mulai. eling teh. Mulai Eling lagi. teh kan ada beberapa itu faktor gitu, beberapa macam gitu. Eling Buat eling itu teh gimana? Eling itu adalah satu peribahasa yang memang diharuskan seseorang itu untuk eling. Eling teh eling. Eta hideung warna teh geuning ta akhir mirip jeung keling. Apakah perilaku harus diperbaiki atau diperjelek gitu? Perilaku itu eling itu artinya pepeling. Kalau pepeling itu bahasa Indonesianya peringatan. Jadi kita itu harus lebih sering Bujang, gerak bobo, gerak nyaring, eta pepelingnya. itu pepeling gitu. Bujang, gerak makan, gerak gerak ameng. Gerak ngawaduk terus dahar teh. Betul banyak. Sangat baik Pak. Ya sedikit banyak lelah. Maaf kalau saya mah ada orang Sunda jadi banyak humor. Pak Agus mah kan orang Cibinong, Cianjur Selatan. Saya mah orang ini gitu orang. Saya mah dilahirkan di kota, gede di kota, ya kota itu kota setik, kota jengcut. Bagus itu teh. Kan aya Alhamdulillah, anu ya. orang Portugal gitu kota Tegal eta teh Portugal eta. Kalau saya mah dari Jampang, aslinya Jepang tapi lahirnya di Jampang gitu Pak Chef. Saya juga pernah punya saudara di sana teh di daerah kidul namanya air bambu ikat tuh Iya. Ciawi Tali sih teh. Bener. Itu Air bambu Curug. ikat eta teh. Curug teh itu teh air terjun ya Pak Chef ya. Lain itu teh. Itu mah curugnya ada di Cinulang. Curug Cinulang. Nah, curug Pak Chef. Cinulang. Bayar Kunaon Pak 5.000 satu ini. kunaon jelema sok nyeri hate. Mana? Jelema Eta teh anu gablog hatena we sabenerna mah. Da ieu hate mah teu segala teu kudu nyeri hate. Eta mah eta teh nah lamun umpama urang nyeri hate gitunya kunaon make nyeri hate? teu boga duit. Teu boga duit. Ieu teh nu kieu teh ngaranna teh duit teh nya tah. Pak Chef, Tah, kumaha? ieu teh ngaranna teh duit. Pak Chef, lamun jelema dinyerikeun hatena ku hiji jelema eta dina sebagian mah cenah teu meunang. Padahal eta teh meunangnya. Menyerikeun batur teh gitu. Teu meunang. Meunang Teu Pak Chef. kengeng.
kumargi eta mah sarua ujung ngarahutan hate gitu. Hate teu bisa katingali lamun umpama awak ditampiling teu kitu ayeuna digebot katingali. Tah hate teh sarua boga rasa ngan bila mana dina lukana teu katingali tapi karasa gitu. Ari Eta angin tah Asep. kituna kanyutake pangipuna angin katingali teh Pak Asep. angin henteu katingali ngan karasa gitu. Ai menurut Pak Ari cenah angin teh katingali. Eta mah sigana mah Katinggalina palebah manana teh Pak Asep. kieu Asal tengah, katingalina teh eta teh jadi kieu eta teh ieu nya eta nu katingali jadi mata gedong lolobana teh ngan aya hiji gubu hiji gubu mohon Kok bisa ya? mohon Pak Agus ada yang namanya di rehat heula sakadar. Rehat dulu ya di pause heula. Heeh. Ada. Jadi eta teh aya hiji kampung ieu mah teh gedong kabeh gitu. Ya rokok saya. Oh, sok tahu dulu deh cek aing oge dah. Oke, jadi orang teh pan mau balik meureun. Gitu. Tah, Pokoknya pokona yes. jeje. Nah, ada lebih jam 7 ya. Kunae ieu mah. Ah, ieu Isuk mah darah ragang moal itu. setengah 7 lebih genep jam kun mae urang mah tong sok loba dedengan kudu ditinggali urang eleh ku sireum tu aya ge can malolor tingali tuh sireum teteh gitu nya can malolor wayah kieu piraku urang wayah kieu kudu hees sebenarnya mah Ya naon ya teh Pak Ari? kunaon ayeuna urang kudu hees sireum teu sabab sireum teh gablekeun kasur urang mah Asep enaknya kopinya. Kopi mun kan gratis. tenan mun Kopi gratis. kabina-bina we Sale nyebarkeun gratis. teu enak teh kitu tuh. Tadi teh Pak Asep. Kadun ngalegleg bagus mah mun kumaha bagus mun. Ieu teh kan ieu teh apa mi hoyong karang mah Pak Asep teh abdi teh ieu teh di itu Pak Asep di naon teh di Jampang Mohon. di Caran Sale Manawi sok atuh aya di dieu naon teh jadi peryogi gitu Pak Asep. Oh. Nah, Mohon. Abdi uninga maksudna Pak Agus nyarios menerima ka abdi gitu dina perkawis ieu sale. Gitu. Abdi ge kamari tadi teh tos ngaluarkeun sale ngan teh acan gararing cepet tos ieu. iya Gitu. Pak Asepnya punten di motong. Kamu nyari beuteuh. Nah, iya mah Pak Asep sanes sale-sale na ieu mah asli di Jampang Pak Asep. Mohon. Sok we cobi rawasan ku Pak Anu Asep. abdi mah justru langkung asli dipermentasina oge dina beuteung sababaraha jam. Modoh. Pan sale sia teh eta teh dari geus sarua eta teh. Heeh. Leuwih hipunya. Heeh. Halimpu. Hipu eta mah gitu. Mata kalau mau katipu eta teh sale sia teh lain sia teh waduk sale waduk coba tojos ngadalowo gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Agus mau nanya masalah ini. Tentang pergoiban Pak Asep. Oh ya. iya. Waduh berat Ya. nih pergoiban. Banyak orang yang merasakan tuh badannya gak enak. Nah, Nanya ke orang itu, wah kamu ada jinan, ada paku, ada beling. Saya gak percaya gitu Pak Asep. nah, Tapi menurut Pak Asep gimana itu? kalau saya percaya Percaya? bagus ya karena begini. Ini korek ya. Disampaikan dulu. Nah, kalau menurut berdasarkan keyakinan saya di dunia itu makhluk ada 4. Yang pertama, Yang pertama itu adalah iblis, 2, yang kedua itu adalah malaikat, 3, yang ketiga itu adalah jin, 4. yang keempat itu adalah manusia. Gitu. Sekarang kita nyalain korek ini. Sebelum ada cahaya ada apa dulu? Api. Sebelum ada asap ada apa dulu? Ada api. Makanya makhluk yang diciptakan pertama sama Allah itu adalah iblis. Karena sebelum ada cahaya, sebelum ada asap, ada api dulu. Begitu. Kenapa itu bisa ada paku? Nah, begini. Dalam kehidupan, gitu. Dalam kehidupan satu makhluk, persis ada jin kafir, ada jin Islam, ada manusia kafir, ada manusia Islam. Kalau yang namanya jin Islam, dia itu sifatnya menolong,
membantu adanya di masjid. Pak Asep potong kalimat. Heeh. Maaf. Can Yang beres yang kelihatan, yang enggak kelihatan itu menurut saya, kalau misalnya ada paku di tubuhnya seseorang, Nah, menurut saya itu makhluknya, ya menurut saya punya tokoh mati. oh ya bagus betul itu kan sebetulnya itu kalau umpama kita mau gali itu kalau umpama kita mau gali itu bagus nggak paku aja singkup senok temok balincong lingis araya asal daek sebelum ada dinyata bener Eta kumaha ngirimna? Hah? Ngirimna kumaha? si apa teh apalin pan itu teh aya kiki berenang sete eta teh dipaketkeun teh apalin si Tapi da kagok kirimna ngan 3 siki. heuh pan encan atuh eta mah meureunnan Lamun geus paot. kata sesuai heula kebutuhan heula gitu. Oh, Sebenarnya mah gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Agus. Dengar Pak Asep ya, Pak Asep teh dulu itu kena santet. Ya. Tahu benar tahu gak, tapi menurut pendengaran saya waktu 10 tahun yang lalu lah Pak Asep itu ada itu di sini apa? Ada garpu. Oh, ada garpu. Betul apa? Tidak. Itu teh Pak Asep. Itu tuh Mohon sebetulnya dijelaskan, mah Pak Asep. itu kalau berdasarkan menurut pengalaman saya dan pengamatan beberapa pengamat menyangkut masalah santet persantetan. Santet itu sebetulnya nama orang. Itu kan si Isan dia kentut teh itu sebetulnya mah dah singkat jelas di rumah tong region pusing mah aing we heuh penting deh dengan ada lagi yang mau ditanyakan Luar biasa ternyata Pak Asep ini ya, semua Ya, ada. banyak yang nggak ngertinya gitu Pak Asep. Dari ujung jalan ke ujung jalan Pak Asep, saya mencari ujung jalannya itu di mana Pak Asep. Oh. Apakah ada di diri Pak Asep, apakah ada di diri Pak Ari, apakah di diri Ujang, apakah di diri saya. oh Jalan titik terakhirnya gitu Pak Asep. itu tuh sebetulnya bahasa yang dililiun sama kita ya itu sebetulnya yang aslinya karena begini kalau mama saya tanya lagi sama Pak Agus gitu Pak Agus kalau lagi berjalan di tengah jalan terus hujan Pak Agus mau kemana? Kalau menurut saya, kalau ada turun hujan, apalagi hujannya duit Pak Asep, saya akan bawa wadah. Oh ya. Pak Asep punya rokok gak? Nah disitulah Udah kelihatannya makan bahwa belum? memang Pak Agus itu adalah cowok matre. Maksud saya itu kalau Pak Agus lagi berjalan di tengah jalan Iya. terus turun hujan itu kan gitu. Iya. Ya Pak Agus ke pinggir Berteduh. Karena hujannya di tengah gitu Oh, Ya, gitu. jadi itu ke pinggir aja gitu ada yang lagi dicanakan lagi ada. Sebelum saya mau istirahat gitu Ada lagi Pak Agus? mumpung lagi sekarang teh malam weekend ya Iya. sekarang teh malam Sabtu Malam Sabtu ini tuh jadi kita lagi acara ngobrol, bro, bukan ini brolting, Bukan. ngobrol apa? ini judulnya kita adalah babadotan Babadotan. babadotan lah gitu ya Tuh, badot ada lagi bahan pembicaraan yang bisa saya jawab. Kenapa orang tidur kalau ditawarin duit nggak bangun? Kalau orang tidur ditawarin duit dia bangun berarti dia tuh eling Tidak tidur. berarti tidak tidur Oh, gitu mau gitu. bohongan kalau bahasa Indonesia Perem mah hayam. perem hayam Oh gitu. Oh, Kepeletetan gitu. gitunya. Gitu. Satu lagi pertanyaan sebelum ditutup. Iya. Kenapa yang keriput? Kalau nggak keriput itu adalah Mulutmu. Karena nggak dicuci terus nggak dikeringin. oh jadi ngariwet gitu Ngariut. bener ya oh sih eta bisaannya eta teh mata keluar sale besok we urang ngawaduh deh we ieu mah urang ngabangun saka inget we Saka ingat we mah da. Kayak orang ngasupkeun kanu YouTube. Nyanyi subscribe bengkel lah.
Susukanana urang teh atunya kabeli Rubicon teh. Tidak disu nah Subrek nah, Cinta subscribe. subscribe. Nah, subscribe eta teh. Pasnya percaya teh kan Ujin. Hah? Percaya aya. Aya di dia teh. Mana? Jin. Dengekeun jin mah kieu kelemahanana nya. Jin mah ku Allah dibere kelemahanana bonge. Sabab lamun jin teu bonge diomongkeun ngambek sia ka urang ayeuna teu. Heueuh aslina jin Bonge. bonge jin mah. Teu boga ceuli atuh. Teuing tah palebah. Apa geus kolot Jina? Da euceuk kolot teh kieu lamun cenah mana yang ningali jin ini ka kamar cicing dina hareupeun henteu deuleu ku sia teh eta jinna kitu eta teh. Sarujeng ningali tuyul meureun. Oh nyata mata sia teh si gajin. Itu lain hari orang itu mabok naon da teu ngakan cesin dewek teh euy tapi nama deui umpama kopian oh mohon dulu teh lah anu ieu eta upami ngalet ieu bili laku ngacapruk Laras teu acan teh mah. Tapi ku Kang Dadang. moh abios da biasa teh pasep ngopi bari makan sale oh tiasa sok cobi Iya. bari orang pintar mah ngopi bari makan sale Coba. atuh kieu tah jangan nu leutik geus beuteung aing nya ye Ngopina kumaha eta kan bari makan sale. pan kieu bener aing Kudu sia mikir atuh aing kudu langsung sekaligus jualanna Kan kudu bareng meureun. berarti pasep kan bisa ngopi bari makan sale nya leuheung eta mah bisa disalabegeun gitu babaturan abdi mah Pak Agusnya nyikat gigi bari ngahewat bisa pernah babaturan terpercaya wah sia mah cenah bohong deuleukeun mode umpama kumaneh gitu kan saplokeun gitu kan gitu we sia kana ngahewat oh pan untuk palsu sia teh heeh opak teh ngosna teh seseurian oh cenahnya cek maneh bener heuh cek aing oge sia eta mah bisa aya harita teh inget keneh laguna teh Bin Opceng Oh, Scorpion. oh pan ngahewat geuning wik pasep bari gitu hari iya badai ka Jakarta sok macet wae di puncak eta naon penyebabna apa yang terang apa eta teh jalur lintas pariwisata bagus benten deui mode umpama jalur sapertos di puncak ka dieu kumargi eta mah jalur pariwisata kantenan mode umpama ayeuna tanggal merah mah pasti macet tapi teka hartos secara akal secara logika apa aja kayak gitu teuing ta aing oge dalam umpama ditanya kitu mah lieur gitu pan kalau baninya nama gitu nah di kamari mah pak Arsep lowong jalan mah pasep daya kendaraan Oh. macet conta meureunna eta Ciloto botol oh Pasep, mohon nya empah Pahe, paingan Botol atuh kecap. babaturan abdi kamari ngalabing marawa botol kosong berarti mah kamari nonton kecap mosok macet teh pasepnya nah, di payunan ieu naon teh tos serba salamet soang nyebrang akhirnya nya pas ka puncak botol kecap Bahe. nya teras istri teh jejeritan kunaon rek teh ngeuretan tempe kacangna keureut Oh, benar. habis teh ketika istri Kok Pak Ade di malah Pagadean. tadi mariweuh Pak Ade teh leungit mangkok 3 teh di dinya mangkok kena aya pas dinya deket Pak Gade Pak Ade mangkok teh di deket Pak Gade geuning 3 eta teh mangkok Pak Ade ulah abdi Pak heeh eta teh tadi Pak Ade nanyakeun mangkok ka abdi Pak Asep ninggalian mangkok teh kurang 3 tuh di ditu Pak ada lagi yang mau ditanyakan Oh, udah minum apa, Pak? Udah makan obat belum? oh belum baru gede aja gitu. Kalian habis ini habis berarti minumnya kopi gude habis kopi gudenya goodbye Goodbye. selamat tinggal Oke, ya terima kasih. wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat tidur selamat malam gue pancan beak sih teh Pancan beak. oke oke pancak aing oge gitu kan keur ngobrol keneh meureunna gitu ya teh kakarek sakieu mabok ya euy kemudian lamun umpama ngao nya Waduh, jangan. resep lah jadikeun deh lah keur mah deh tah Keur kieu teh keur kumaha, Pak Sep? maksudnya keur kieu teh pan urang ini keteu boga pamajikan ya nya jadi lamun umpama aya Ada mabok kuping ya pasep teh nuju naon jadi Hah? teh nuju naon
jantan Rana. Oh ya, ada. Rana urang Eh duda aya ya duda tah. Atuh. Ari kamari mah pasep ai ieu teh abdi teh heureuy. Pasep mah bujangan. Efek telaras bujangannya. mohon teh bujangan ngan bujangan pindah ka dataran gitu. Dengan pasep terepeh wae nya teh. Nya ada Bujangan. kira aku kudu kuar-kuar mereuna mah aing duda euy. Saha nu rek kawin jeung aing pan meureunnan mah mungkin abdi teh boga harga diri sebagai lalaki teh heuh. Gitu. Ayeuna aing make sendal capit tah dan teh mah moal make solop deui kulit gitu. Tong ditinggalikeun atuh pan aing roromeheun meureunnan. Motor ge mah seprapit pasepnya. Moal Varianya. ganti tah moal kagok sakalian deh kah. Onyo. Mau pakai motor. Depan onyo mahal ayeuna mah. Gitu. Hargana ge sarua jeung motor Tiger. Onyo Oh, onyo teh enak teh mahal. tahun sabaraha onyona? Ngan pelakna tina emas nying. Aku mawe urang teh ngobrol teh nya. Heeh iya. Nama pan sok loba banyak. Loba banyol gitu. Kang Ari mah 3 Garut. Aya beli mah ti Sunda. Oh nya. Kira-kira ngapunten. Tapi sami Sunda kan. Oh Garut teh Sunda. Sanes dodol. Panjana aing teh ti pameungpeuk. Ieu ti Jampang ieu. Abdi mah katurunan gunung. Gunung Kelued deh. Sanes lah teh. Abdi mah asli mah aya di Cianjur pasepnya. Abdi ya asli aya di Bandung, aya di Jakarta, aya di Garut pasepnya. Ternyata abdi teh nu salaras nama pasepnya aslina teh. Di Jampang pasep. Di Jampangnya bagus teh nya. Balen naros tentang Jampang moal ke Pak Agus. Moal euy da apa Jampang mah? Oh apa? Apal pan abdi oge rerehan mah ti Sukanagara. Oh, geninganan tetangganya Pak Agus. Mohon. Ibu abdi di daerah Cibeber, Cipetir, upami pun Rama di daerah Sukanagara. Laras. Ai kitu mah berarti masih kena dulur atunya Oh, jeung Pak Agus teh. Saderek di air bambu ikat. Oh, Ciawi Tali teh Pak Agus. Eta mohon. Mohon. Aya nu bade ditaroskeun deui. Pilih gitu sampai mah digaplok mereka. Can ya, cantik can ngao itu Pak Agus. Dari kedah di Lanongan ku sale ya mah. Saleh itu. Tadi tinggal pilih aya mahlukan kemarin mah aya mahlukan sale. Makhluk naon Pak Agus? Nu sing arenyoy teh nu bari. Kade bisa sale pasep. Kakapoekeun. Teu da can garing itu mah. Asli ya. Aya dongeng. Dongeng naon Pak? Apa tuh nih di pos aku di luar. Terus? Ieu. Pan eta teh jelema teh ku sabab memang geus lalinglung marabok heuh nya. Dan yangan parawan aya nini didudut ka nu bala. Sekali kuno pertama. Kuno ngadua kalian. Kanu katilu kalian. Kanu tilu kanu teh kanu pertama kanu katilu. Geus teh geus cenah bisi maot karunya geus ini tong diperkosa teuing cenah kitu. Eta ini nanti pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan si ini eta teh. Aduh sia cenah maot sia. Itu cenah pingsan, geus cenah keun bae nama urang tinggalkeun gitu. Bare duit we cenah 15.000. Pas dibere duit 15.000 pemuda eta arinit eta ini langsung ngoreja. Cokot eta duit ujang 15.000 teh ti luanun cenah kitu. Lucu we. Mereka cidani ini diperkosa ku ti luar. Heeh, atuh depan parawan mah eueuh. Berarti di leuweung meureun posisina. Di leuweung eta teh. Heeh, eta teh di leuweung nih. Pasep abdi mah ngomong-ngomong aya bade icalan sale pasep. Nuhun sok Abdi sae. teh bade nyobian icalan sale ka daerah Singapura. Rencana teh. Singapura. Sawahnya
Eta ide kreatif Pak Agus. Ya Gitu. mudah-mudahan ya Pak Asep dorong dua hati sadayana ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan didoakeun pisan Didoakeun. abdi sing lancar segala rupina. Mungkin bilih mode umpama urang luar negeri meureunna naros nah cenah ieu teh siga waduk tah kumaha kitu meureun ngabalasna bilih. Abdi masalah nah aya teh cenah sale teh ieu teh sale di mana? Di Indo. Asli apa palsu? Akana ku sia kitu nya. Eh, Bu, kumaha bahasa Singapura? Maicong. You cobaan dulu gitulah bahasa namanya dah urang gitu ngarti hese sih eta teh kitu sabab nu di daharna salehnya tah ya urang cobaan heula ngeunah ya teh tika ningali Kang Agus bebelokan anu nyeuna. Alhamdulillah Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Asepnya dorong doana abdi bade ka Singapura jalan salehnya. Tah asa salehnya euy. Asa saleh. Nah, asa salah sok Bilatung coba. enak pare Pak Asep. Bilatung saleh mah enak bentar dia sareng bilatung daging eta Kokok. pokok itu enak soalnya ieu mah vitaminnya lumayan. Bener. Jatna jat tinggi vitamin C. Jadi ieu na oge Pak Asep nanti bilatung lagi tetep eta vitamin C na luar biasa gitu. Otak abdi mah upami aya bilatungan ieu sale dimakan we. Oh, sae. Vitaminna Kan eta teh abdi bade tumaros eta teh di badan pom mana gitu. Terus dipayung ku badan hukum diacan perkawis made umpama eta bilatungna bisa dihakan. Benar tuh. Da kudu jelas atuh menurutna badan pomna nya. Jadi abdi mah di ieu di naon teh ditampung gitu. Badan pomna teh nya aya pom panas, pom cengar. Oh, berarti meureunan eta izin eta ya gitu. Ijina ti bensin berarti. Oh, berarti nya si eta teh sadar juga. Heeh. Ayo urang apan pom teh meureunan pengolahan obat dan makanan ayeuna pom bensin ayeuna sok ngararati deka euy deka itu Teh teh gara-gara sale eta teh. hancur heueuh Apa gara-gara bilatungna? heueuh gitu eta teh pan meureunan kudu dilindungi ku badan hukum nya eta terus eta teh berdasarkan laboratorium Aya hukum teh teh ngaran jelema apa naon? lain eta teh sebenarnya mah. Nah aya badanan. Jadi kieu eta teh teu nya kumaha nya ngajelaskeun Pasir abdi mah kana badan hukum teh teu ngartos. Soalna hukumna di mana, badan di mana, masalahna di mana, Sirahna nyatana di mana? Komo panangan sareng rokona di mana? Rokona aya di ditu ari acisna teh aya tah bari kumaha Pak Asep? teuing eta teh jadi pabelit memang na oge ngajawabna teh da teh mah bingung digitukeun mah lieur kitu surna teh mah deui lah wana saeutik lah marah urang teh rada manteng atuh lah geunaheun kitu komo lamun upama geus kieu tah nu etaeun geuning butut bajing sedot kalayang eta mah ningali manuk ge gagak cecengiran da pipi teh asa gemil we euy ngahakan anu kitu mah heuh kitu geunaheun eta teh ngahakan alpukat eta oge Atah ge nya. atah ge asa amis we nu kitu Nah bisa kitunya. teuing eta teh coba tanyakeun ka sireum Kumaha? kumaha ya kieu can Ieu sarare can sare jam sakieu. Pak Asep nguping-nguping tadi teh Pak Asep teh gaduh apartemen daerah Tebet, daerah Pasar Minggu. eta teh di daerah Legok Hangseur moh janten ti dieu mah lurus engke nyonong tukang ojek tataroskeun ka tukang ojek mungkin ku tukang ojek dituduhkeun deui naroskeun deui ka dinya ka supir motor mini dugi ka dinya eta Berarti eta mah Monas caket Cianjur nya alamatna eta mah nya. atuh eta mah tugu tauco jang Oh, Tugu eta mah tugu tauco Tepatnya beda nya. antara botol nu keur kieu jeung patung beda lain eta heeh Tugu jeung patung bedanya. beda eta mah Bedana beda nama tugu mah berbentuk jelema atau kumaha? heuh pan eta mah botol tauco eta mah ari itu mah pan berarti meureunna gambar patung jelema keur kieu heuh beda lah aya deui nu bade ditaros ya datang di deui Cekih. nah jadi kieu masalah mah deui mah bubur bubur tuh jadi bubur teh asalna mah memang tina beas nya ditingalina teh
itu di gigihan rasa kedeng cai ngagolak digebruskeun dikocek-kocek. Terus Oh nggak bubur eta mah terus. kan eueuh rasana mun teh di uyahan mah. Eta teh make sadri tuh, make sadri. Sadre jeung bubur hungkul gitu. Pak ada tong ini atuh pada teh kan ngobrol masalah bubur meureun Pak. Aduh aing. Aya deui nu bade diteruskeun. Atos siga nama da teh berhubung tos bade setengah 12. Mohon. Urang tutup wae atunya aya pesan-pesanna kanggo Pak Agus naon? Sareng pesan jati. Hapunten beli naringal ieu acara gitu. Sate acana hapunten abdi ieu jalmi miskin. Hoyong beunghar ku pengalaman, hoyong beunghar ku harta. Tong hilap subscribe. Oh, subscribe. Karena subscribe sareng like lah nya. Like teh kan suka meureun Suka. kita. Komentong. Menawi komentarna sarana teh aja sapertos kitu. Oh, mohon. Anu ningal Mohon. gitu. Sok mangga Mangga giliran teh, Pak Agus Pak beli Agus. bade ngabangus. salena teh acan sep Oh, saleta can saya. mung kieu we teh abdi mah nya punten ieu abdi obrolan teh menurut abdi mah paling sae paling geulis paling kasep nya Nya. lantaran abdi mah nya duka kasep duka henteu gitu nya nah punten ieu mah pokona abdi mah bade ieu we anu mah hoyong seur anu ieu masihan acis gitu Pak Asep nya gitu tapi Teuing atuh mun kitu mah. Da urang ge hayang. Atas wae atuh kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.